A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Allahu a'lamu bi muradi uzkur ning sira Muhammad yauma yajma'ullah dalam dina ngumpulkan bakal ngumpulkan sapa Allah ar-rusula ing pirang-pirang utusan huwa yaumul qiyamah utawi yaum yajma'u yauma yajma'ullah iku dina kiamat bayaqulu maka ngadawuh ya Allah lahum kadua rusul taubiyahun liqaumihim kena harang memelek kadua kaum rusul madza ing lapan madza ujibtum ngapah suwiji-wiji ay allazi tegese kang ujibtum den subadanan sira kabeh bihi kalawan ladzi hina da'utum waktu ning undang sira kabeh ila tauhid maring tauhid waktu ning ngajak sira kabeh maring tauhid qalu maka ngucap ya rusul kabeh la ilma lana orana waruh iku maujud kadu ingsun sadaya bizalika kalawan mengkono uji betum innaka insatuhne Tuhan anta Tuhan Allamul ghuyub kang banget tuningane ing pirang-pirang kang gaib magoba tegese barang kang gaib yang ma'anil ibadi saking pirang-pirang hamba zahaba anuhum alaihi lisyidati auli ilangan saking rusul apa ilmu gitu ilmu apa waruhe ing zalik lisidati haulin kena sangat tepake atau didapatkan lisidati hauli yaumil kiamati kena sangat pakai huya dina kiamah wa pasihim lan pungah pangehe iya rusul maya syaduna jadi karinya kseni ya rusul kabeh ala annahum hingga tatasatuhuna rusul kabeh yaskununa ilma yaskuna iku kana barang kang meneng ya rusul kabeh sabada Gusti Allah dina ayat nyaritakeun permasalahan nu patali jeung dunia. Ayeuna Gusti Allah rek nyaritakeun nu patali jeung akhirat. Geus jadi adat dina Al-Qur'anul Karim, Gusti Allah mun nyaritakeun dunia kayak nyaritakeun akhirat. Mun nyaritakeun fase kafir kayak nyaritakeun mukmin. Nyaritakeun neraka kayak nyaritakeun surga kitu bae terus supaya urang teh tergugah kaye dek nyaritakeun masalah akhirat Muhammad inget engke seluruh utusan bakal dipanggil ku Gusti Allah. Seluruh rasul bakal dipanggil ku Gusti Allah. Dek ditanya tentang dakwahna di dunia. Ditanya tentang risalahna. Ditanya tentang pagaweana di dunia. Sampai ke mana ngajakan manusia. Sampai ke mana dakwah manusia. Jeung datang ke mana eta umat nuturkeunana jeung jawaban umat datang ke mana bakal dikumpulkan para rasul di sidang ku Gusti Allah. Insyaallah. Lain bae para rasul cek Imam Qurtubi.
warasatul anbiya, para ulama panggil setelah Rasul para ulama dipanggil ke maneh kiai kan baheula urang mana sia abdi ti Balaraja tahun sabaraha sia jadi ulama 2011 zaman saha bupatina Smith saha gubernurna ibu presidenna padahal geus teu di bejaan ge geus aya tulisanana tapi supaya jelas nyata kadenge ku balerea dipanggil urang ulama mana maneh apakah ulama mu'i atau ulama non mu'i ditanya salila maneh jadi mu'i digaji ieu cabang teh 10 juta satahun batur mah masyarakat nu nyaho sia dibere 10 juta bahkan wakil ge jeung sekretaris teh dibere digunakeun pake naon teh duit eta gaji apa lain jeung sesuai tante sia teh jeung digawena ampura lain ampura nu nyaho digajina sabaraha duit dirahasiakeun hanya kepala MUI bae jeung cabang nu nyaho teh kan cenah kieu nyaho aing MUI dibere lain dibere-bere deui atuh kieu ge sarua aing MUI naon tuh dibere ku aing sesuaikeun duitna kecuali gede geus urusanana ieu urang di sidang kan kieu kieu di mana ya saya Batu Ceper. Kiai Batu Ceper di sidang. MUI bukan? Bukan, Pak. Saya salap. Terus bagaimana? Saya ngajakin orang. Ngajakin orangnya pengen di alam, pengen dunia, bagi-bagi, Pak. Kadang-kadang pengen dikasih juga sih. Iya, sebahaya. Panti ditu da gitu menang dijual belikeun ayat teh la as'alukum alaihi ajra ulah sok ayat nu mahal pake neangan jang sekupi ieu bakal disidang ke masyaallah kuari mangeunangan meuli sekupi meuli Vespa meuli BMW meuli Innova dan lain sebagainya kuari luar biasa moyah maena engke sia disidang warasatul anbiya bener apa henteu insyaallah Inggris lamun urang kos kitu Inggris jasa sing ade ulah sok diojol ayat nu mahal ayat nu mulia ayat nu indah ulah sok pake neangan secuil dunia boro leutik gede ge pan eta mah hina minta kapeungpeureumman mata hatena mun aya jelema dakwah nyieun pasantren tapi tujuanana jangan dunia mata hatena kapeungpeureumman tama kos kitu engke tanggung jawab di hareupeun Allahna masyaallah berat ka bina-bina kuari mah heueuh we ya Allah ya Rabbi bantak urang masantren hayang jadi kiai bae geus bahaya masantren hayang jadi kiai bae geus bahaya ulah komo tah mah hayang kabeuli anu aju aya nu ngeluh ya kula mah jana magaan ngaji can kabeulina naon blon dagang sih hayang kabeulina naon ulah nyaritakeun nyai aju teu kabeulina naon dagang itu aya deui nu ngomong ki alhamdulillah Pak Kiai kenapa hasil dakwah tuh buat pesantren hasil dakwah saya lebihnya itu terus beli tanah lagi alhamdulillah katanya beli mobil ganti-ganti dakwah sih hasil kos gitu dakwah mah kieu alhamdulillah berkat dakwah saya cek si siang malingseng sekarang jadi masuk Islam eta hebat si Tegwan masuk Islam sekarang si Cunghin masuk Islam sekarang Cungir masuk Islam eta hebat gara-gara dakwah beneran alhamdulillah masyarakat tuh tadi teh bisa wudu kiai kuari alhamdulillah rarapi wuduna masyaallah bunga
tadi bisa salat alhamdulillah marhaba aya marhaba kuari tadi aya mulu dan aya tah gitu alhamdulillahirabbil alamin eta hasil dakwah ngaranna teu ojol jeung nanaon lamun teu ojol jeung nanaon cara para wali terus bae marhaba para wali sangat terus ka Banten marhaba na teh terus bae lantaran teu hayang nanaon istuni ngembangkeun agama yauma yajma'ullahu rusula ingat ajian Muhammadina poe Allah bakal ngumpulkeun ka para rasul yakni huwa yaumul qiyamah poe eta teh poe kiamah dipanggil ku Gusti Allah seluruh para rasul payaqulu cek Gusti Allah lahum ka para rasul nu dimaksud nama ieu teh deuk ngahinakeun ndek ngamameleh ka kaumna nu teu iman teu nuturkeun ka ajakan-ajakan para rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Cek Gusti Allah madza ujibtum kumaha wahai para utusan kaula anjeun disubadanan anjeun diijabah anjeun ditanggapi soal ajakan-ajakan anjeun kudu nauhidkeun ka kula kaum anjeun kumaha tanggapanana coba lantaran ditanya teh dia timbangan di hareupeunana belah dituna sorga aya jembatan Siratal Mustaqim seuneu ngagebrah-gebrah sekelilingna seuneu malaikat rentul umat loba jasa jadi lain hayang ngajawab para rasul teh inggis ku bisi rempan ku basa aduh kumaha eueuh nu adi ngajawab lantaran dijawab salah teh dijawab salah iya tanggung jawab terhadap umat tentang dakwahnya na luker ditanya ku Gusti Allah kan Gusti Allah mah maha uninga kau nanya aduh rempan amat besi salah sedengkeun engke kabehan ge bakal ditanya nu ditanya teh urang tapi kapan sungut nutup mata nutup celi nutup kabeh narutup nu ditanya teh lain diri urang nu ngajawab tapi anggahota liyauma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun urang ditutup kabeh ketika ditanya leungeun ngajawab ketika ditanya suku ngajawab ketika ditanya betul ngajawab ketika ditanya zakar urang kikieu ngomong sorangan geus teu kudu hese ieu rasul ge ditanya aduh embung aya nu ngajawab Kangjeng Nabi ge aya di dinya Kangjeng Nabi Isa aya Kangjeng Nabi Musa aya Kangjeng Nabi Harun Kangjeng Nabi Sulaiman Kangjeng Nabi Daud berbagai kangjeng Nabi Lut kangjeng Nabi Hud kabeh kangjeng Nabi Nus kangjeng Nabi Adam aya kabeh di dinya sugan ngajawab neraka lantaran jembatan Siratal Mustaqim seuneu ngagebrah-gebrah timbangan geus masang bae kieu ditonton ku seluruh manusia imimiti kangjeng Nabi Adam datang ke akhir umat kangjeng Nabi urang wabeh nangtung tanpa make busana. Dek busana di mana tuh? Jangan tekstil lagi. Pabrik lagi guys, barareak guys kabeh. Terus nu make egle guys. Nu make guys, sataranjang guys kabeh. Masya Allah, bayangkan coba hiji-hiji bakal jelema di sidang. Kecuali bangsa golongan musyrikin. Aya bendera musyrikin. Giring malaikat. Seuneu nu ngagiring lantaran armung ka neraka. War kaditu neraka leuleuk tukang seuneu atuh mau tidak mau gebrus bendera kafirin berangkat ber geus singgol ya deka mana lumpat malaikat make mamawa seuneu ieu munafikin ieu bendera golkar aya caringin aya di ditu termasuk PDI aya di ditu Masya Allah
Kangjeng Nabi diberi bendera ku Gusti Allah, dibikenan 7 bendera. Kangjeng Nabi diberi bendera hiji dibikeun ka Kangjeng ka Sayyidina Abu Bakar Siddiq bendera Siddiqin. Kedua dibikeun ka Sayyidina Umar bendera Adilin. Katilu dibikeun ka Sayyidina Utsman bendera kitu non Zahidin. Keopat bendera dibikeun ka Sayyidina Ali, kalima dibikeun ka Sayyidina Hamzah, terus ka genep, terus ka 7 bendera. Silakan pasangkeun umat kabeh nu golongan Siddiqin milu, nu golongan terus berbagai bendera. Anak buah Kangjeng Abu Bakar Siddiq ngebogaan bendera dibere ku Abu Bakar Siddiq ya, besi teu mahi bendera para ulama bendera tersebut dibikin ke hakna masing-masing. Jadi kayak kelompok-kelompok, wah itu rombongan mana cina itu? Mui. Berangkat, masya Allah. Ngeri. Ngeyeuh nu bisa ngomong ditanya ku Gusti Allah, wahai para rasul, mada ujibtum? Kumaha tanggapan umat anjeun? Kumaha jawaban umat anjeun? Kumaha reaksi umat anjeun ketika anjeun ngajak tauhidkeun ka kaula? Qalu cek para rasul la ilma lana, terang abdi mah maksud terang teh lantaran atuh Gusti Maha uninga teu kudu nanya ka abdi. Cek para rasul isin abdi bade tumaros. Besi abdi salah ngajawab Gusti, abdi teh pan diutus ku Gusti titah ngembankeun agama nauhidkeun ka Gusti, ngajakan ka umat bahwa abdi teh rasul Gusti. Kaditu nama nyanggakeun ka Gusti sadaya-daya ja Gusti Maha uninga. Aya buku-bukuna di para malaikat-malaikat. Abdi mah besi kacaletot nyarita Gusti la ilma lana, teu aya katerang abdi mah. Teu aya kanyaho Gusti hal eta mah. Ka ieu teh lain berarti bener-bener teu nyaho, lain lantaran dula-dula beuh ka dieu neraka, ka dieu seuneu, ka dieu singgalebrah seuneu. Rasul bae saking ku sieuna teu daekeun ngajawab. Eta pangkat rasul geus teu bisa ngajawab di BAP ku Gusti Allah. Lantaran rempan jasa sieun, lain teu nyaho padahal mah. Kangjeng Nabi ketika dianiaya ku Abu Jahal, Kangjeng Nabi Musa ketika dianiaya ku kaumna, Kangjeng Nabi Isa ketika diudag-udag ku Nasrani, kabeh ge nyararaho boga jawaban masing-masing. Ketika Kangjeng Nabi Nuh dikucilkeun ku kaumna, ketika Kangjeng Nabi Lut diciduhan dicaci baki, nyarahun kabeh ge. Ketika Kangjeng Nabi Sulaiman hampir diusir ku kaumna, termasuk Kangjeng Nabi Daud. Ketika Kangjeng Nabi Daud ngadoakeun khusus ka Kangjeng Nabi Sulaiman sebagai putrana oge ka makhlukna, tapi tetep makhlukna kaumna mencaci maki ka Kangjeng Nabi Daud. Baroga jawaban masing-masing tapi kabeh ngomongna serempak. La ilma lana Gusti teu aya katerang abdi. Sieun ngaharepan Gusti. Urang oge kuari urang lamun sieun ka Gusti geus moal daek menta-menta acan. Sieun ka Gusti teh lantaran urang mah teu boga ilmu ka sieun ka Gusti teh berani bae. Berani bae urang mah terus bae. Digawe encan menta mah geus terus bae. Salat kurang tapi menta malah mah nyawad ka Gusti. Gusti asana kieu amat ka aing. Kurang beberean jadi ka aing mah ka aing mah ya. Hei salat henteu ai kos kituna di wada. Tinggal malaikat. Ya. Teu teh bahasa la ilma lana. Naon eta? Hebah ka Gusti. Urang lamun hebah ka Gusti moal boga rasa ilmu. Urang diangkat jadi wali teh rahasiana kunaon ketika urang teu boga ilmu. Lamun urang boga ilmu moal diangkat jadi wali datang ka modar moal diangkat jadi wali. Lamun urang geus teu boga ilmu karak diangkat jadi wali. Atuh bodoh berarti. Tuh sia mah kitu bae sih. Hartina teu ngarasa boga ilmu.
lamun geus teu ngarasa boga ilmu kakarak timbul tawadu. Ilmu naon atuh Gusti di abdi da sadaya dageh Gusti nu masihan. Loba anu boga ilmu waktu ku Gusti dicokot bae jaatuh nanaonna. Gusti mere ilmu ditempelkeun ka otak abdi ketika dicokot ku Gusti atuh jauh nanaonan. Abdi mah teu daya teu upaya, nu boga daya jeung upaya mah Gusti. Abdi mah teu boga ilmu. Pan sia hirup itu hirup abdi pan pamasihan ti Gusti ketika Gusti atuh nyabut hirup abdi mah atuh abdi deuk aya naonan. Boro-boro nu susah cara abdi nu sugih ge cara Soeharto cara Ibu Tin ja paeh mah paeh bae ku Gusti cek Gusti paeh mah paeh bae. Atuh ieu hirup abdi teh pan nu Gusti teu ngaku ka hirup, teu ngaku ka ilmu, teu ngaku ka gerak-gerak urang. Nu Gusti sadayana. Istilahna naon abdi mah hayang ka Gusti bae ieu mah. Ya Gusti sia ibadah ka aing meureun sieun ka neraka. Henteu Gusti. Besi abdi pajar sieun ka neraka. Belum abdi. Moal mundur saeutik-etik aja. Hayang ka sorga meureun teu Gusti. Andai kata abdi ieu ibadah hayang ka sorga ku Gusti, abdi asupkeun ka sorga, abdi bade lumpat bere keluar deui. Beneran sia? Bener. Bung ka sorga. Bung. Teu sieun ka neraka teu. Belum abdi kuari keneh Gusti. Eta di dunia teh kos kitu teh. Atuh hayang naon sia? Hayang kanu nyieun surga jeung nyieun neraka ka Gusti bae abdi. Dia lamun abdi geus diaku ku Gusti sanajan di ka nerakakeun neraka ge moal panas. Sanajan kuari boga mercy, woh asena ge tiis, ai nu kolot nyarekanan bae mah atuh hareudah. Urang naik mobil di sisi diri nu kolot ngocoprak asena tiis ge hareudah geus kieu deui kayak ngomong deui geus lah hiji bae dua segala rupa asena untung teu nabrak ge untung teu nabrak asena digedekeun deui tak tina nomor 20 letikeun nomorna 18 hareudang teh. Emang urang teh neraka. Eta jero mobil teh neraka. Sebab naon? Aduh. Sekelilingna ieu AC tinggal AC tetep bae teu nyaman. Tapi lamun urang jeung nu kolot di jero mobil cak nu kolot teh ai kula malah atuh sapira jadi pendamping ge kapake. Andai kata atuh dek balik mangga henteu balik ya teu nanaon abdi mah doakeun we kakak nu penting mah abdi mah ulah dicerai jeung deui atuh abdi mah hayang ka surga hayang menang ridho kakak. Masyaallah. Ya Karim Gunung Karang gede hate leuwih gede tibatan Gunung Karang. Waduh ieu mah Rubaiatul Adawiyah sana ieu mah ieu. Tis teu kudu make AC teu kudu tis mobil ge. Tuis mobil ge Masya Allah rem ge ngadadak bagus henteu endut-endutan. Nah ibadah teh lamun urang masih kene boga rasa masih kene boga rasa pinter masih kene boga rasa bener teh ngahalangan hijab teh bisa urang masih kene boga rasa bener atuh enggeus moal naik moal jadi wali moal urang teh dihareupeun Gusti pinuh ku dosa. Gusti batur nu pinuh ku dosa abdi mah leuwih pinuh. Batur memereungan setengah dunia abdi mah liput dunia ge ku dosa abdi. Nyanggakeun sadaya-daya Gusti tah geus teu boga rasa pinter, teu boga rasa gagah, teu boga rasa sagala rupa. Berarti urang lamun masih kene salat nyekelan syariat sesuai jeung Fathul Muin moal jadi wali. Moal jadi wali teh kos kitu teh. Ji atuh kudu ulah lain ulah tolol. Sia mah kitu bae heulanan. Ieu mah keur carita wali. Kudu dilepaskeun eta, pindah alam, eta mah alam syariat. Urang kudu pindah, tapi urang bersyariat, tapi perasaan kudu dipindah tina syariat. Kok bisa kitu sih heran? Atuh pan tadina urang teu bogoh jadi bogoh pan pindah perasaan. Tadina mah di imah teh urang sorangan barang bogoh kasarwiti urang Cikupa asa duaan bae. Diuk asa duaan, nangkara kasaluhureun. Nangkub asa handapeun. Masyaallah, peureum asa kadeuleu.
bentak sakarasa. Tak eta teh perasaan nu kos kitu. Ketika orang diputuskeun cinta, greget nu aya teh greget perasaan ngaranna. Tak ieu ka Gusti Allah teh ku perasaan. Lamun Gusti ngadamel langit, Gusti ngadamel bumi, di antara dadamelan Gusti teh abdi dihirupan ku Gusti. Atuh Gusti teh babarengan bae jeung abdi isin amat abdi mun nonton TV Gusti. Lantaran Gusti teh pan babarengan bae jeung abdi isin amat mun abdi ngridit. Cak Gusti teh meureun sia ku hayang-hayang tinggalna dunia kok padahal mah bakal ditinggalkeun. Kok make jeung maksakeun teuing isin urang teh ka Gusti. Mulai kerenyet isin. Boro-boro di luar di jero kamar ge da Gusti mah teu kahalangan ku nanaon pandeuleukeun bae. Di jero kamar ge urang ge diuk ge masih kieu. Neuk ka kasur ge ka kasur. Gisin Gusti awak abdi kudu di kasuran embol-embolan kieu. Da isuk pageto mah abdi teh bakalna dikubur lah eueuh nanaonan bakal langsung kana taneuh. Abdi mah bade di taneuh bae Gusti ngan make kasur. Sak malaikat blon. Ditanya ku pamajikan, "Kaji, ku ieu sare ku ada dihandap bae." Lah aing deuk tasawuf. Caki uci ge. Cak pamajikan karena kuari bae tasawuf. Isuk pagi teh ditanya di kaji atuh ulah sok dihandap ka luhur. Kunaon teh kunaon sia yang dihandap bae. Tanya dia menang saminggu deui ji, "Pak Haji beneran ieu masuk dihandap bae." Kok sarena dihandap memang kumaha itu beneran eta nuturkeun surah ki uci apa lain? Lain. Kunaon? Cak dukun. Cenah ge lamun dihandap mah moal kena teluh. Tuh, berarti kan geus lain tasawuf deui bae eta. Tah eta urang Cikupa mah kos kitu tah. Aya dihandap nurut ka dukun. Geus macem-macem. Tah eta teh urang merendah diri di hareupeun Allah teh datang ka mana? Masya Allah. Tah la ilma lana. Teu aya katerang Gusti abdi mah nyanggakeun sadaya-daya. Andai kata abdi leres ngalaksanakeun dakwah ka Gusti, dakwah Gusti atuh alhamdulillah teu leres nyanggakeun sadaya-daya. Adapun abdi ditaros soal umat, soal kaum kumaha jawaban-jawabanana atuh nyanggakeun sadaya-daya lantaran innaka anta allamul ghuyub. Saenyana Gusti mah anta Gusti Allamu sigat mubalagah maha sagala-gala uninga. Maha terang Gusti mah kanu gaib-gaib atuh geus teu kudu naroskeun ka abdi tamah. Tak atuh kunaon Allah nanyakeun ka para rasul. Tak eta teh lain rasul nu ditanya. Nu ditanya mah Kangjeng Rasul, para rasul, nu dimaksudna mah umat. Pan umat mah ngadengekeun. Ketika ditanya, "Wahai Isa, abdi Gusti, anjeun dakwah di dunia dilaksanakeun?" "Dilaksanakeun Gusti." "Kumaha jawaban umat anjeun, kaum anjeun?" "Nyangakeun sadaya-daya." Abdi mah teu aya katerang upami ditaros soal umat abdi mah teu terang, pan umat araya neuleukeun, ngadengekeun. Ta eta teh umat nu boga perasaan. Nu umat nu boga perasaan nurut teu nurut ka Kangjeng Nabi Isa, ngaku rasul, ngaku nabi atau ngaku pangeran umat. Tak ieu teh nu dimaksudna mah deuk ngamemeleh deuk ka jejeleh, deuk ngisin-ngisin ka umat para rasul, padahal mah nu dijejelehna mah umatna, nu ditanyana rasul. Nu ditanya rasulna, tah ieu teh nu ditanyana mah Kangjeng Rasulna, para rasul, nu dimaksudna mah deuk gacacat, deuk kacaprok. Malaikat teh deuk jiksa umat da teu nurut kana ajakan-ajakan para rasul. Begitu ditanya umat anu nurut mah pan ka para rasulna, alhamdulillah ngacung. Ngajawab sorangan umat teh. Ya Allah, abdi umat Kangjeng Nabi Isa. Abdi iman ka Kangjeng Nabi Isa bahwa Kangjeng Nabi Isa adalah utusan Gusti. Abdi nu pertama membela kana kadakwahan Isa alaihi salam. Cak anu sabagian deui, "Gusti abdi mah henteu. Abdi mah malah mangerankeun ka Isa teh." Pan bisa disebut pangeran, pan aing pangeran mah. "Isa, abdi Gusti." "Mana di pangeran-pangeran apakah bate nganggo pangeran?" "Abdi la ilma lana." Teu terang abdi mah nyanggakeun bae. Coba umat bae nu ditanya. Tanya umat.
cak umat anu iman ka Kangjeng Nabi Isa, ja Isa mah teu pernah ngaku pangeran. Ja Kangjeng Nabi Isa mah ngaku ge sebagai rasul, sebagai utusan Gusti. Abdi nu percaya jeung abdi nu iman. Ai itu ngaku pangeran. Salah si itu, ngadu masyarakat jeung masyarakat. Antara P3 jeung Golkar ngadu. Teu kudu hese-hese, ditanya Rasulna umat nu ngembut. Iyalah nu bakal dimemeleh teh umatna. Tanya deh Kangjeng Nabi Isa, cenah mana pernah ngaku ini Allah? Nyangakeun la ilma lana abdi mah teu terang ja abdi mah aya ge ini Abdullah. Kadengeun aku nyana meureun ini Allah nyangakeun sadaya-daya. Cak umat teh, "Hi, pugunya nama ini Abdullah, abdi iman jasa, nya mah hamba Gusti." Cak anu mangerankeun ribut di dinya. Ribut eta baget teu mah hisa tahun 2 tahun urang encan katanya. Encan Kangjeng Nabi Musa, encan Kangjeng Nabi Harun, encan Kangjeng Nabi Daud, encan Kangjeng Nabi Sulaiman. Duh, cak urang Cikupa urang mah pangpandeurina angel. Angel cenah urang mah ieu. Kulantaran karunyaeun Kangjeng Nabi ka Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad mah. Umat Muhammad, heulakeun. Mana urang Cikupa? Abdi sangaran Soleh abdi. Dalam bukuna pan main kartu balulu. Dia heulakeun geus. Mangga diheulakeun ka mana Gusti? Neraka. Pan abdi soleh. Soleh ge ngaran doang buku sia KTP doang si soleh. Neraka, neraka. Cak si soleh alhamdulillah. Kunaon si amun diheulakeun deres bae cenah sakeun teh. Pokona ka surga ka neraka diheulakeun mangeuneun bae pan. Diheula-heulakeun urang Bojong, urang Cikupa, urang Blaraja, brus. Iya ngadenge kieu masyaallah Rasul di BAP. La ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Sedengkeun wa nazana dina ayat sejen. Apa nabi-nabi teh nyaksian bakal umat-umat teh nyaksian ka para nabi-nabi. Tapi ieu nabi, ieu rasul ditanya ku Gusti teu daekeun jadi saksi terhadap umatna lain teh nyaho lantaran kurempan jeung sieun. Tah cukup bae umat nangka nu ngembut sorangan dijejeleh engke ku malaikat. Mendak ka dieuna rek jaritakeun Kangjeng Nabi Isa rame ieu. Kangjeng Nabi Isa boga kaistimewaan 8 nu mantak dipangerankeun ge ku umatna. Naon ieu? Ieu nu bakal ayatna khusus. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم والله أعلم